Kayu. Kali benar. Kaki tak, yuk. Ayo batu. Ada lagi jeung duit ieu sama. Ayo. Dong Anda. Dulu. Jual ke sini. Nah, jual ke sana. Ang gulung. Kita nyokot senda lain. Sia dek tuh, puing dibere rokok sabungkus. Baik tuh. Naon heula? Nyokot senda lain. Tuh tenda sia. Oh. Di mana? Di mana sih? Kanang Tatang, Kanang si Tatang. Ya, dia budak tiluan. Ayo ngagerokeun aing kita nyokot sendana. Tadi budak loba duitna jeung rokok 2 bungkus. Eta berarti nya budak. Atuh sieun naon? Sorry bos lu, aing teu nyaho. Anu mangkana. Bisa lewat lah, aing teu percaya ka sia. Sia no, kana bebek aing saya jujur sia. Nih, ayo sia teu percaya. Kontak si kemana? Ayo coba tolong ayo, Ayo. budak. Ayo. Urang melan. Ayo. Woi, makanya kencang, Jay. Aku tai. Bruh. Ayo. Si kunaon? Anak anjing. Be, Tai. wanian sia. Ya. Awas ya, jangan lain dah. Ayo kena tai. Isi ka dieu. Ku anjing. Tadinya. Entok. Woi, Urang jujur mah. sia. Entok, mang. Astaga. Percayaan bae. Bebek aing teh Ih, si montuk tuh nya. Percayaan bae. Urang jawab sana dia. Rasa saya tanya tak. Atuh urang senang, mang anu otak mah mikir bae mah urang mah. Anu mana? Bener. Atuh ieu. Ada ketok juga. Woi. Woi. Ayo, lagi kok. Oh, lah, met doang. Jujur urang mieun geus. Woi, pakai sendal. Terus atuh. Hah? Woi. Mana sih buktina ieu sendal saya sih nanya. Ih, senasi able. Mana ayo apa saya tunjuk di mana? Di situ tuh. Di mana? Astaga. Mana budak mah? Astaga. Ini yang tadi mah. Iya nu kana budak. Oh, pesan Bruh. saya ieu. Ayo badi dieu. Oh, sia ngomong aja sia. Bener sih di mana sia? Teu jauh urang ge tadi mah bener di dieu. Maling ngomong anu ngap. Sia. Atuh, Bang. Ya, urang Urang kopi doang saha? atuh kita urut kopi budak. Ngomong sedikit. Jujur sih bener. Bang. Hah? Geus urang mah ampun bae, urang minjem ngomong geus lah cukup tahu bae. Ayo, ngabalas jing. Atuh, Bang, tadi budak karope di dieu. Campur nami tadi ngarokok di badeg. Ya mau baca. Bener sih di mana? Kepercayaan mamang mah tadi. Aduh, aing mah ya Allah. Aing kumaha di. Jujur di mana? Teu jauh, urang tadi mah bener di dieu. Budaknya apa sih udang saya? Ayo, lain. Saya alam kerja. Siap. Nya kok. Mana apa sih ya? Sieun kitu abah aing. Sieun mah. Ya, abah aing golok teh seukeut sia. Bruh. Ayo hidup di Banten. Sia golongan aqua. Aing sing doa. Sia. Apa sih ya? Turun kan aing. Sieun. Ya anak ya penting deh ya anak kan balik pe ya taring rangeng ke anak ya kemana ya anak aing semontinya aduh mana ya anak aingnya ini penting dia can datang baik mana yang lainnya yang baru udah ketulinnya itu kuari Bah, tolong bah. Si tolong kata sia, mana apa sih ya? Bah. Ya, sia. Mana apa sih tunjukkeun ka aing? Bah, tolong aing nonton sih ya Bruh. yang penting ya aing tah. Turun sia, tak pakai sendiri. Tah, abah aing tah. Teu nyahoon meureun abah aing teh. Aing marosot ya. aing naon tang penting aing naon Pura bah ya mah nya. aing naon dia Ya anak abah teu bener maling bebek kurang. Teu percaya mbak bohong. Urang ya Mana urang nyokotkeun sendal si Ita tadi ableh kita ableh mena bukeun ngopi samburan non rokok samburan mil 2 di mana di ten situ
keyeup. Si keuyeub. Oh, tadi ngarep sampurna mil 2 duit loba. Ayo, Ari saben Oh, budak kayak tang. Ieu sebenarnya senar saya tang ya. Ieu si senar. Able. Ieu bukan si Able. Lain bukan si lain. Lain atuh ita tah. Eta bukan mantu mah. Oh. Iya tang benar. Kumaha? Iya sendal boga anak kurang eta. Salah sasaran sorangan. Ayo si Able saha Able? Batur mana yang nomor Mana sia? Able anak Sariman. Wah, anak Sariman teh? Oh. Aram jadulnya hidung tebraknya tepantas tebrak ha. Geus ke betang, ieu pan Kumaha? sising geus peuting tang batur harees di tengah kata tangga kan. Kuare masalah meling bebek eta kan. Geus urang urusin bae ka PRT. Meh urang ngeunaheun kabehan. Hayu Sorang urang mah. ngeunaheun, anak urang ngeunaheun teu katudu-tudu kan. Naon. Ya. Urang kesel bae jeung aya di kana bebek urang. Atuh Atuh pan urang nyokot cenah. eta mah geus ketemu pokona urang urusin bae ka RT kuarenya. Oke, siap. Ayo. Mumpung sore kene ya yang penting-penting. Oke, mete beta yuk. Hayo Kita ke mewah. RT bae kuari kene. Ayo. Bawa tas nasi ables ya. Awas tuh. Konyok sepuluh. Bawa jeung barang bukti nu bae eta. Ayo urang teh mah PRT heula kuari. Iya kosan mana PRT kami. Jadi mah PRT na ya. Oh iya. Assalamualaikum. 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 Ate, Waalaikumsalam. PRT komeng. Anon ya peduli dia. Iya kudu PRT ya. Budak lah aya salah paham ya. Anak urang semun teu ya disangka maling bebek aku tatang Pak. Kurang ya PRT kurang bilang. Iya kumaha ya? Atau orang Ya non mau sendal ya. iya bukti lah ya. Able. Able sa able. Si Able. Anak bisa riman anti. Oh eta. Aju budak naon eta? Urang dari pemainna cenah aing rokok umum sia, cenah aing loba rokok ya loba duit cenah. Tapi copot ke sendal aing di kandang tatang, cenah kandang bebek tatang. Bebek mana ya si Oh, tatang. aja ieu teu percaya bae ye. Mah aing teu percaya na sia lewat kana bebek aing. Keuras peong koy ye. Aduh, Able na mana ya able na? Justru kuare budak mah ya kalabur ya. Urang mah hayang damaikeun bae lah ya kumaha ya cara ku PRT coba ya urang mah ulah selek lah ya. Yang patak jeung siapa tatang ya. Waduh kumaha ya manya? Ngapain mah Jangan budak heula apa? Jangan jalan be atuh hayu cekurang ge. Karat bos seret jadilah. siap. Oh jangan beulan. Urang ge rada aneh tadi kanyana. Tumen amat nyana bager ke urang. Alah, sia Allah sok bawa. Maling ngaku sia. Terus kuare ku masuk PRT ya. PRT kemana tangan-tangan mah budak Jangan mah budak ya. kayak mah bapana bae. Bapana Oh. sa? Sariman ban. Ih, kok tadi banyak. Oh, aing sekolah lah banyak banyak. Ayo urang tahan yuk. Ayo lah. Ayo. Wah, jangan kuare ya. Ayo mas jangan bela. Ayo tuh. Jangan awas tuh sia tukang panggil sia siap deh. Hei, mah. Penting bek ya. Aku poin di dia bae, di ceklan bae. Kanangan, kanangan lan. Ayo. Ya, Ayo urang tahan budak na. Coba. aduh. Mana ini sih? Woi, itu bebek aing tuh, woi. Aing nang beli di budak. Woi, Mana pulungnya? Nang beli di budak aing tadi. Budak sahaya. Si Able. Ya lainnya tuh. Si Able, rombongan si Oke, Able. siap. Ini mah bebek aing. Hah? Nang beli di si Dan Able. mana yang ngajual? bebek kurang lagi 2 ya, kumaha ya. Ih, atuh teh nyawain nang beli aing di si Able. Tapi budak yang Rombongan si kasih Able bebek lain aing. sih nu ngajual nage. Atuh ieu pan tukang bebek, atuh meh ngajual ka. Iya lain bebek nu sorangan yo. Coba, aing mah tanda serianya. Mang mah ieu ngaya lopean ya. Oh, lope benar. Ayo. Tuh, Ih, sarua. aja mesti bayaran, kok mesti bayaran di si Able. Duit nang khusus si Able. Ayo si Able nak ka mana ya? Iya, atuh teh nyawa aing menek di urusan ku aing. Aduh, ieu mah. Kumaha ya? Kumaha ya kos teh? Ya soalnya seperti sih, malulu ya pas. Ayo urang kayak mah urang bae. Urusan Pokoknya mah atuh yang penting mah duit urang balik. Oh geus kita mah dame bae di judi mah. Urang mah enggak, yang penting mah duit urang balik. Bebek urang didikeun. Oh geus penting ya di mah we urang kompromina. Tangnya kita betangnya, harus ke Ya, PRT betul. tukang. Geus ayo, urang mah yang penting mah duit urang balik deui teh. Ayo urang kayak Ayo, mah geus, balik ayo. tangan budak Oh, lah. geus. Yuk. Percaya Aing denger. Tapi aing meureub.
Peng seru bro. Woi. Montu. Anyo montunya. Pasti na tadi kiban. Dua, gimana? Anu saya ngagorkeun PRT doang. Oh, nggih, ari geus. Woi. Jangan si mantu. Suara montu dah. Gimana rame-ramenya? Rame. Woi. Menang. Gua yuk. Menang sih yuk. Aing ribet. Siap. Anu lagi. Sudah kara sia jeung lah. Siap. Anu lagi. Ayo. Mana ya baru dak ya? Bebek aing mah dibikeun duit aya. Sama manggerung rumah gerung dulu. Ah, pokoknya Yuk, ceng, yuk. aing urang mah meuli. Karena meuli aku. Teu nyawa bebek nang di mana jauh sih. Ngomongan si Ambe jeung ngomongna ge cenah geus mang bayaran bae cenah. Aduh, geus kurang mah dibayaran. Jadi paneta bebek mah datang pan lajuna mah. Emang pulung mah itu salah, emang pulung mah. Padahal mah tangkulak, tete. Tangkulak mah beli bae. Ana si Montu ge nyahoon. Urang mah cuman meuli. Oh, Boy, urang mah aya nu bawakeun dibeli, nu makan mah bener dibeli. Tangkulak mah nang maling orang dia kumaha beureunya. Oh, tina nang maling ge pan tangkulak mah dibeli bae gitu tah. Penerima ya bebek kurang leungit. Geus kuari ki betang. Duitna minta kasih able. Ieu bebek tetep kurang dibayaran. Enggak siap. Matang. oke siap. Siap lah. Oh, masih able bebek tatitna. Bebek mah geus kurang. Berarti Mang Tatang kayak minta duit ke budak tak kasih ade. Oh, iya seberapa duit, Mang? Izinnya seberapa ya dijual, Mang? 70 kurang dibayaran ieu 240. Wah, jarang ngomong gede. Aduh, eta mah urusan Mang Tatang jeung jable. Urang mah geus untung meuli bebek. Siapa itu bapak yang mare? Ayo ditanya. Aduh, enggak jangan benar, Mang. 200.000. Siapa ya boleh ho. Terus teuin. Ayo maling ieu ta budak. Siap. Gara-gara siap. Kenalan lagi. Siap. Oh, ayo. Bruh. Kurang siap weh. Tadi jeung siap. Nomor berapa ya? Iya ya. Maju bebek aing ya jable ya. Jadi naon? Si anak kemarin. Woi. Oh, siap. Waduh, jadi naon teh? Maling bebek benar. Iya, tadi mah maju aing. Bruh. Aku ke jalan aku tuh. Woi. Iya saha. Tadi ayo pere rokok sia. Iya saya able terus nah cenah. Soalnya nek dibere rokok. Oh, tadi kumehna titah ieu doang. Oh, mi udah. Iya senang. Eta senang urang, Pak Oh. RT. Mana di kandang ya? Urang Nitahan urang meh nata, tapi tumen arep yang budak pagar ka urang. Nyawa bisa cuci montu mau minjam Oh, ya. Iya, siap lagi ya. Iya, Mang Pulung, bebekna pang geus dibeli ku Mang Pulung. Ah. Duitna mana? Duitna mana duitna? Apa aing mah nyahoan aing keur nganjang tadi sia. Eta Mang Tatang tadi geus ngomong geus balikeun duit bae bebek. Pak RT duit dari bebeknya. di situ nyasar tadi teh. Bruh. Menta. Jadi saja. Golek boy. Waduh. Iya. Tadi kita gitu. Saya menta 70. Aing menang bebek. Duit mah bikin Mang Tatang sia. Sikeun Aing mah saya bebek. Duit tadi Mah duit. bikin gue mah pasti Tatang. 140. Oh
Woi, siapa lawan di 200 ribu? Aing mau lagi 100 ribu. Ah, sih, woi. Enggak sama ikan siapa yang mau bebek ini aing guys. Mang Tatang dah gantian. Ini tadi tuh. Kita di itu Mana sih? Di mana? Itu di Naon sih? bentu mang. Di mana duitnya di mana? Aing murah. Woi, enggak nyaran duit gantian ke Mang Tatang. Ada rumah di bebek ulah bebek Siap ada niat amat nyalaran tak RP AR. Gua apaan sih ya? Bensian ngejual ke aing. Tolong. Ikut. Pokoknya mah Aduh. Kompromi. Mansia. Woi, Iya. Iya semonto ya, semonto. Kan anak kurang ya. Izin bareng pajar di sana. No, pada iya burang maling. Ini bantu teman. Lo sama merah sedih. Naon? Aing mantis balik ngajar saya nyokot kita di Aing rokok. mah teka cek mah gantian duit aing nya. Tang. Iya, aku nyopot lagi deh. Santang mah Dia nya. dua heula smack bot. Muat. Hiji sia. Kabur Sorry. kana kabur. Anak kamu mana sih ya? Gua tahu orang nyokotannya. Oh, hiji sorangan bae awas teu balik dinya. Untung, bebek untung aing mah. Tang. Ya aing mah galak aing mah. Lah daripada disalahkeun aing. Untung. Tuh, Bang, burai nya orang penting-penting agang waktu. Aing moal gitu. Sedang damai. Ai. Guys. Sekali lah. Sama kacang bae. Wah, di Ampura, enggak. Anak kurang udah dikumakan ya. Mau. Kudesnya. Oh, ini pan dia tuh pergi bae. Kenawan tatek baru urusan beta tak budak nomor Iya doang budak Iya, kamu udah jual bebek. Bebek Indonesia. Gerokan apa sih gerokan apa sih gerokan? Ya. Hei, si rokok banyak. Iya, ngajualan bebek buat. Puluh abad kemudian. Iya laju batur sia mana itu balik-balik nyokot duit. Waduh. Wah, kabur sia-nya. Kurang itu kan. Sok kompromi sih beli kopi. Coba ya. Balik punya usia. Cukup. Waduh. Woi, untung nang bebek aing mau untung. Aduh, iya mang puluh. Iya doang iya sasaran. 700 tahun kemudian. Iya batur sia aduh. Kemana yo? Orang itu tinggal betul buru. Itu sia kumaha sih tinggal sedong Jauh sia. Udah antum mang urang minta duit lah ka urang. Benar ente sia yo. Benar orang mah. Mas ya. Datang kumaha Saya urang mah yang penting mah ketarjian di bebek kurang dua. Oh, ibu urang nang nyokot duit hiji na kai mana? Percaya kan? Saya apa sih ya? Saya tadi karak balik. Aing teh percaya beungeut ka sia mah. Percayaan. Awas ya kau ingat bohong saja. Oh, datang. Benar yang mah. Awas itu kan. Tungguan. Kamu nunggu orang kangen kayak mana? Oh. Sampai kau yang pura aja kan teh. Oh, nges tenanan lah. Waduh, ya udah yang sarakeun. Puting-puting. Woi, siapa nangis nya? Awas ya koi. Kolot bedegong sialah dek deui lalaga kowe akan mau. Ai sia malah kabur. Ram jadul doangan sia. Si aing mah. Bebek aing leungit dua pae. Aing meuli cepei dijual 140. Aduh, aing rugi ya. Duitnya aing dan kawin. Ya dah doangan. Aduh, aing siablek kabur deh. Aing sakit gitu lah. Aing kumaya aing kamanya minjem duit di mah aing teh. Bebek ini tua dia. Aing